sae kasengsem dina ibadah teh ngan nalika urang hoyong kasengsem dina ibadah kedah aya ibadah anu di istiqomah. Bener bener. Upami teh mah ayeuna urang tos istiqomah maca yasin, ada pila maca naon sholawat. Sholawat teh sadinten teh ibadah maghrib, ibadah salat teh 11. Sholawat mati 11 urang. Suping pangarsa ajengan sasi Muharram. Ayeuna mah cenah diajar we maca Quran, diajar we sholawat tasarifu 1 kali, 1 balen 2 kali. Saya teh sae tapi kade anu 11 tadi tong direunkeun. Bari nu mati mah nu tadi nu 11 nu ngabinten. Pasian ku ajengan teh ye amalan ye salatna kieu 6 bulan panjang teh. Bulan bulun teh kieu salatna, tahajudna kieu carana kieu doana. Sae eta teh sae ngan tade amalan nu dibiasakeun tong direunkeun. Anu tos janten kawajiban tos biasa nu ngabinten tong direunkeun eta teh. Sabab eta anu pangutamana mah anu amalan unggal dinten amalan di istiqomahkeun gitu. Aya asarna. Ari eta mah anu sahari taeun mah sahari taeun we. Ya ini ulah ngantunkeun amalan tos di istiqomahkeun. Nu sok biasa urang maca subhanallah 30 kali pada salat banyak. Alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 30 kali bere amalan ti ajengan kieu wayahna pada salatnya maca naon? Maca surat Waqiah. 41 kali. Eta ibu maca surat Waqiah 41 kali. Sae ngan kade tong ngeureunkeun amalan nu istiqomah. Pan Waqiah mah ngan 41 kali ngan sapoe-poena eta mah kitu nya. Ya gitu. Ulah ngalireutkeun amalan. Setiap orang aya amalan anu dipasikeun ku pangarsa ajengan sae eta teh ngan amalan nu tos diistiqomahkeun urang